Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng balaya dulur salemurnya. Sareng pribados ayeuna pribados nuju di pasawahannya. Tanapi nuju di sawah tinggal balongnya atau napi kolam ikan tanah ya, kolam tanah tuh seperti kieu baraya. Ieu teh ayana teh di daerah Cikalong Wetan nya baraya Bandung Barat. Kampung Kadudampit Desa Cisomang Barat. Ya baraya seperti kieu. Ayo urang lajengkeun deui. Ieu teh baraya nu disebat kolam tanahnya, tanapi balong serpang Sunda teh kusabab halodo nya janten caina teh kirangnya baraya sapertos kieu nya urang lajeng deui baraya. Ini barayanya terus aya laukan cenah ieu teh nya kita disebutna teh lauk nila nya tanapi ikan nila merah nya sapertos kieu baraya tuh sisi gawir teras kadituna oge masih kene daerah pertaniannya atau napi daerah pasawahan. Di daerah ieu mah baraya seueur lahan anu henteu kagarapnya atau napi henteu diurus gitu. Kusabab anu petanina nya daramal di kota gitunya. Tenaga ahli na teh tos daramal di kota ayeuna mah anu tani teh atos jarang barayanya. Mas kieu lahan teh seueur anu teu efektifnya anu terbengkalai. Sapalih masih aya anu digarapnya atau nepi diurus. Sarang seueur hama tikusnya tanapi beurit gitu. Teras dilajeng ku sapertos pupuk awis gitunya. Janten petani teh ngaraos rugi. Makana di dieu seueur lahan anu terbengkalainya baraya sepertos itu tuhnya. Tuh baraya sepertos kieu nya janten ieu teh sawahnya anu terbengkalainya anu teu kaurus tuh. Malihan saungna oge teu kaurusnya. Kami ayeuna teh nuju teu aya hujannya tanapi halodo baraya. Tuh sepertos kieu. Ai daerah mah lauseun baraya tiisnya aduh sejuk segar tambah angin oge. Saung terbengkalai oge teu baraya. Seueur tetangkalannya. Di Pelemuran Kadudampit teh nya
desa Cisemang Barat teh lahan anu terbengkalai nya teu kamodalan cenah baraya teu kamodalan sagala awisnya janten teu aya pupuk subsidinya jadi sagala meser si petani teh itu sagala awisnya janten we males kanggo nggarap sawah teh ditambih ku hama tikus gitunya udah herang barayanya ketebak angin. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على Alhamdulillahnya baraya ayeuna tos parantos asarnya atanapi atos ngadangu adan asar mohon dicekapkeun sakieu heula ti pribados baraya dulur salemur hatur nuhun sateacana mudah-mudahan tiasa ngahibur sareng manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.